Ya bayana Kakang Semar da ieu karaton teh milik rahayat sadayana. Ulah make jeung geumpeur jeung sajabana da ieu teh milik salira Kakang Semar. Tong diketokeun teuing jaro. Bisi luhur irungna teh. Nya. Ulah dibebaskeun teuing. Si eta mah. Kumaha lamun cocorokot? Jeung mang oge tara obrol sakali obrolna cik manawi aya kitu nya tos sok kitu taeun teh teu nanaon da sidi kaula teh kagedean nyaeta kajasaan ku salira panjenengan Rama Guru gerliti leutik dugi ka ayeuna di ayun ambing teh sajabati ku sepuh teh ku Kakang Semar ada babu atuh ngaranna oge babysitter nya dibayar kitu teh dalam mau dibayar mama teu manyun nya nah eta sepuh kasimkuring teh nepi ka jeung pangrasa mewek teh jang serian we lurah kak nanging hapuntenna bilih tina sasayogian bilih tina huap lingkung sareng sajabina mata kirang teu aya bayahna kasih teu aya teu sana teu sawios-wios deui dat kulantaran tumorojok tanpa laratan daya ibarat ti anggalna manawi teh moal bade ngerasakeun sumping ka ieu patempatan kajuru ku rasa sono awahing ku kangen mang teh kuno jadi anak bagja nutaya papadana sareng saha wae manawi di luar henteu dua urang ieu teh kasih duaan wae mung duaan sote da ieu teh papanggi di jalan jeung anger di patikarna papernak di jalan kumaha sepuh ai pangi di jalan teh damang teh datang teh ini teh nyata ti jajara sokalima dina jalan nyaga anu berasa Kalijati jeung ka Purwadadi didinya panggih jeung anger di Patikarna tujuan teh sarua nyaeta rek ini ka ieu patempatan oh kitu nu matak yai dina papalimpangan teh akang teh tepang sareng kasepuhan Rasidorna uluh atuh geuning raos beungeun aya rencan cicing mah eueuh hakna sileh ngobrol jadi cicing reungekeun obrolan menak ieu malin obrolan melarat cicing ansah biajeng ajeng kaula nu sajabeti kasono teh ieu teh aya naon datang tosna oge moal aya haseup mun teu aya seuneu moal aya akibatna mun teu aya sababna supados dibejer beas ulah dinding kelir gendang siloka non rupahal anu jadi pamaksadan jeung cita-cita panuhun gerak wakca balaka sepuh bagja nge kaula mangheula atuh mangga sepuh mangga heula sepuh cai jauh gening teburung cunuk angang teburung datang najan tebige teburung kasungsi mang datang ka dieu jaro imbalan jabe di kasono anu luar biasa digenggam dina angen-angen sumaramah dina bayah anu tangtuna ieu kasono teh lamun ceuk dibandingkeun jeung gunung anu tinggi lagirna di alam dunya asa gede keneh kasono mang kanu jadi anak najan sifatna anak murid tapi kanyaah kadeudeuh kawelas ka asih teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ka murid asa anak petku hinis jajar jeung ka aswatama kanyaah timbalan nampi rebu nuhun paman nanging sajabati kasono teh sagedengeun tina kasono teh nyaeta aya kahariwang mang teh ingis kubisi rempan kusugan
ingis nu jadi abraku akhlakna malu sasat nu jadi anaknya tajeng anger jaro geus dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat jadi gunung pangauban sagarana panangeuhan hamba-hamba rakyat anu tangtuna sadayana nyaeta sumener boh lahirna boh batina da alam oge geus mere ciri setiap tangkal beuki luhur bakal leuwih tarik angin nu nebakna da kulantaran pangluhurna kurang-kurangna akar nancep mah pasti bakal margi naon margi teu saeutik kabejakeun nyaeta pamimpin anu sasatna loba tina jalir tina jangjil lancar linci luncat mulang tina udar teu kali gadang hasil tina rupaha kajadianana teh nyaeta salah kaprah dina niat timbalan salah nincak salah lempang anu temahna nete semplek nincak semplak kitu salah kieu lain taya dipikari wangkumang teh lain ngomongkeun barok di pasar anu dicicingan kumang dijajar sokalima nu kawangku karek kabana sapon nagara asina teh kararitu kumaha kararitu na teh kulantaran nagara asina teh hampura nger bisi dibejakeun ka ditu teu sawios paman mangga anu sasatna di nagara asina teh angai-angayan rupaha program-program pikeun nagara jeung bangsa anu ngabalukarkeun rahaya teh nyibir rahaya teh cumarita ngeunaan ka pamerintahan nagara astina anu beuki dieu beuki malarat kulantaran loba rahayat anu kacekeh ku perekonomian kulantaran loba rahayat anu engkak-engkakan dina jurang kamiskinan kulantaran aya hiji program anu kena pangini bepeujeuh ieu mah lain maksudna mang mapatahan loka hayam ditanggo jaya kamari ngan kulantaran bisi jadi manusia teh atuh tungku sok rajin luput tangga sok rajin lepat samanit ganti saja loba lin timbalan sasat baik di kana panginitan mimitina jadina pamimpin sagarana panangeuhan hamba-hamba rahayat sinekna kudu jadi bapakna jeung indungna rahayat numutkeun anu karasa kumang seperti bapak kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan kanu gedenya ku gedena kanu leutikna kawenya ku awena kanu lalakinya ku lalakina eta pribadi kitu oge sato nya anak kanu jadi anak seperti indung hayam megarkeun nog meri nalika eta geus megar nog meri maklum meri resep ulina dicai indungna mah kakak kokok di darat sieun anakna titeuleuh eta tah pamimpin teh dipenta seperti kitu buahna tina eta teh geus ngawujud dina sajarah tingali para pejuang wani korban jiwa jeung raga topati jiwa jeung raga ngabelaan nusa jeung bangsa dibelaan getih dikocorkeun kuyang getih malah teu saeutik anu balik tinggal ngaran ngan buah tina perjuangan eta teh ngawujud kamardekaan nagara nah kari mikir ieun pamimpin ayeuna teh naha bener geus ngarasa jadi bapak atau acan da teh saeutik jadi pamimpin teh nu diheulakeun teh partaina golonganana dulurna barayana konco-koncona tim sesna isebana kadang-kadang rakyat dipenta sabelah mata ditempo sabelah mata teh saeutik anu kitu kadang-kadang datang bantuan kulantaran kudu dibikeun ka rakyat tapi geuning buahna teh geuning buktina teh loba bantuan teh dibikeun teh ka dulurna deui ka barayana deui gegedena dihakat pan loba nu kitu timbalan eta kejadian anu karandapan di negara asina omat nya ulah katurutan jeung sajabana cu mang yakin salira anu parantos pepek lahir batina kari ngagedekeun kari merjuangkeun kalayan sing nyeret delek dina kaiman diri anjeun sing aya kadali nyaeta agama jeung dari agama
destokeun Rama Dewaji destokeun pisan ya jaket kemerena karena kagak di PAP Jakarta kagak dibelikin jaket tasbih ngample dalil dijual tapi kadang-kadang manehna loba kejadian hiji pemuka agama loba murid tapi kaitu diperkosa kaera agama dipakai kedok agama dipakai bisnis anyar-anyar kene duit haji dihararakan pan goblok jelema ketelin bari jelema teh geus nyaho kana agama bayangkeun usia kene dewe jelema sangsara balangsak bari tuna harta tuna ilmu dina jadi bangsa jadi golong wajar tapi lamun jelema nyaho kana dalil nyaho kana agama tapi salupa laranganna dihakan kumaranehna naon kitu ngaranna iblis setan palulu nya jelema munafik larakana ge neraka wel marukan oge nu madak di lebah dieu tepikeun ilmu saayat dua ayat kudu tepikeun lain tepikeun ka batur tapi tepikeun tina lisan kana laku lampah kana pagawean saacan nita batur teh titalah diri sorangan da geus kene kitu meureun nya ieu mah ka batu kudu kitu kudu kieu manehna kakak kitu lee paingan pokokna kengkong gua ngadenge aing kolot kitu mah batur mari kita cakat itu ieu ai manehna make mercy imah gedong pamajikan dua yang amit si cepot ngomongna teh abong biwir ngomong sakarep ingsun padahal mah tong nempo jelemana tapi dengekeun perkara nu diomongkeunana sabab naon bisi kapeulaan ku geuleuh jeung resep lamun geuleuh ka jelemana najan omongan bener da moal digugu da kapeulaan geuleuh eta teh penyakit hate na kitu teh kitu oge sabalikna satiap jelema nu mika resep najan manehna omongkeunna salah pasti bakal digugu da beresep mimitina dina lebah dia urang kudu boga saku dua nya ame naon ame teu kapeulaan ku geuleuh jeung resep teh ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna ayeuna mah pikiran we diri sorangan oge pashadu ala angkusakum saksian diri maneh cukup ku maneh da kadang-kadang si cepot ngomong kitu teh kawas deueuh tempo jadi RT mah anggar korupsi boting leuwih jahat kaituna teh nya areta ge kampanye jadikeun aing jadi RT pokona mah jalan leucir sembako walatra caca kape-hapean ku banjos oge gini kakak kali itu aing diangkat ku manehna nya pada dieu lah jangan nya nah meni kararana yang di luar teh syada teh biasa we pawongan cepot dawala nepi ka eueuh wibawa komaraki anggar nya kitu kasep timbalan hatur nuhun kaulan Rama Dewaji tah jabat di eta ieu teh ieu meuni asa ku kararaget ieu teh mang teh sapanjang asup ka karaton ieu teh loba dahareun suluh numpuk gas 3 kilo nepi ka 10 kilo aya beas karungan di luar aya ieu teh panen atawa kumaha maka jeung aya papayon sagala nya memang katinggal kitu ku kaula rai naon ieu teh aduh manawi teh acan uninga panginten salira naon nya ro numawi kaula teh nyaeta dina sasih kapayuna bade hajat bade hajat
nyunatan Abimanyu sanes da Abimanyu matos ageng kaula nu sanes boa Arjuna kawin deui tuan tun kaula kedah kawin deui sieun di cakarnya imbalan ulah can kuat mental ulah waka ngicip-ngicip kanu kitu nya sabab anger mah kitu weh-wer sih biwirna aduh biwirna weweun hajat naon jadi nu mawi ieu teh bade cicing teu nya ka sia aing mah cicing nu mawi kaula teh bade nikahkeun pun anak Abimanyu sanes Abimanyu mapan paran sondari putra Naraka Batara Kresna nya aya kitu kaula teh dina mangsa 2 bulan anu kapengker kasumpingan pun anak-anaknya eta ti Dewi Endang Manuhara nu kakasih Dewi Pergiwa lan Pergiwati oh anak kembar oh tadi Endang Manuhara Neng Endang timbalan di Padepokan Andong Kancana dina mangsa salela 2 bulan dirorok teh nyaeta pun anak maklum panginten ai kembang buruan kanemian istri aya anu sok ulin ka dieu saminggu sakali bari mawa martabak lalaki saha RT Ayim sanes atuh eta mah kolot Dalang Widodo eta mah budak kene Kades Kosar Kades Sugianto sanes da eta mah bageur aya pudina tuh desa eta mah cereumeuh numawi anu sok ngapelan teh putrana Kakang Bima Raden Gatot Kaca anak Arimi timbalan dolo itu jadi nu ngapelan teh Gatot Kaca terus tah sajeroning ngapelan teh nyaeta Arimi teh lanceuk kaula dahuan timbalan nyaeta masihkeun sabda panglamar ka kaula dina mangsa bulan anu kapengker nya payun kaping 15 sasi payun kaula bade ngisrenan pun anak Gatot Kaca ka Dewi Pergiwa kitu kasa timbalan numawi teh cakaciki Sumitra nyaeta sareng sajabina atuh Kakang Semar selaku ketua panitia iya nya wah leungit beas teh atuh nya miwah sadayana para badega berjibaku dina mangsa ayeuna pikeun ngayakeun perhajatan kaula sareng Gatot Kaca Dewi Pergiwa dina kaping 15 Bok nah atuh nepi ka 7 beja nepi ka teu apa kaula rai numawi kaula teh can nyebarkeun uleman jalaran masih kene seueur kasibukan kitu kaula nun sabatae dina awal sasi payun mah kaula sumebar omat jadi pangajeng-ajeng mang ya tangtosna oge nanging kieu jaro punten pisan ieu menika asa nyambung teh mang teh naon kaula nu mang teh aya hate pikeun ngan ieu teh hampura leuwih ti heula lain maksudna teu sopan ka urang ieu naon ieu obrolan anu sasatna teh privat intern privasi hukumna genep mata antara jaro mang oge Adipati Karna jadi dasar teu angger upami tia teh mah eta miwarang Sumitra oge Semar ingkah heula di pertempatan margi aya pada mikeun mang teh
perkawis naon Rusia ya makasih punten punten sadaya tumangga tunana Sumitra kula nun kula Gusti wayana nyingkah heula wayana Sumitra lain rek ngusir urang oke wayana tulakan pantau di luar bisi aya cacak bodas CCTV pareman iraha kaula wayana ayeuna oh sae mangga kaula bade mios pangarsa sae mangga aduh tengeunah hate kaula boa-boa ieu bakal aya masalah kahareupna mun kongang mah kaulah hayang ninggal tapi teu bisa good cepot naon we beli bade nguping ulah tempat abdi kangge noong maneh sok nongong di dieu ulah gini katingali bujur bapak maneh pa di dieu abdi teh sok ngalaan ali agrem teh jeung teng-teng teh bu paingan leungit wae keler da dibungkus ku maneh atuh eta keler beak-beak wae da jeung abi wae jeung saha di Siadum dupi sim kuring oge sami sarua sia oge Sumitra boga harkat patih nyingkah ka mosia mun bisa mabalik we kitu kena odong-odong wayana Kakang Semar antosan di luar buru-buru sae nyingka geus jarauhnya jaro timbalan hampura ieu timbalan pemang bade anger heula terus mangga nyangga kasep jaro sadaya dayatan sardi ajeng Rama Dewaji aja kunaon make jeung nangis sagala kasep nasib diri bagja awak tepi kaki-kakina aja kasih kunaon amat teh make jeung cari mas-mas kitu bangna mang datang ka dieu teh memang aya hatepikeun ngeunaan diri anjeun pisan jarang ngan ieu mah lebah digugu jeung henteuna wangsul de kasalira panjenengan ngan dasarna mang teh nyaah tadi geus caritakeun nyaahna kasalira teh teu aya populasana nya naon nu mawi jaro dina mangsa mang datang ka dasar tina kasono teh memang aya maksud tujuan alian jabat ti eta ngan sifatna ieu teh bakal ngaganggu kana pamadegan salira jeung angin perkawis naon kasep datangna mang ka dieu tadi geus nyaritakeun mang teh teu apa Gatot Kaca teh rek kawin ka tuang putri iya dina mangsa minggu kamari mang teh ngimpi cu ngimpi dupi salira teh ngimpen naon dina impian tapi da disebut impian ieu teh asa nyaring disebut nyaring da teu peureum teu sare teuing disebut peureum asu atawa kumaha timbalan dina eta impian teh aya sorak gaib nongtoreng kana ceuli ungana eta gaib dor close the door lain dorna maksudna
dor opatna dina eta syara gaib teh ngagentraan ka emang hei dorna make hei ayeuna mah gaib ayeuna make gais ayeuna mah timbalan ai manehnya teu ka anak nu mana anak sajabat di Aswatama aya bikanya teu ceuk gaib teh timbalan nya aya mang teu langsung mikir leuwih ti heula sabab datangna tina hate mang langsung nyebatkeun ka nyaat Arjuna aduh katur nuhun ama tah lamun nya anjeun nyaah ka Arjuna gerak bejakeun ku anjeun yen Arjuna teh bakal bebesanan jeung Bima nikahkeun putra putrina nalika Bima jeung Arjuna bakal bebesanan dia bakal terjadina Barata dulur Yuda perang dulur jeung Baraya antara Bima jeung Arjuna ieu teh saur saha ceuk gaib cu jagaib nah cenah make jeung ngabalukarkeun perang antara Arjuna jeung Bima sabab sek eta gaib hiji mang jeung pergiwa teh bakal pinangih jeung hiji rumah tangga nu awet rajen Gatot Kaca teh jelema anu can pernah beger ayeuna mika cinta ka pergiwa sedangkan hiji mangsa Gatot Kaca bakal hampang leungeun anu ngabalukarkeun pergiwa bakal paragat nyawana dikepret Kaca dina mangsa keur pasea Gatot Kaca rek nguseup dicareng pangrasa kaula mah Gatot Kaca mah terang nguseup engke jaga beuki kolot beuki-beuki nguseup kacuna bakal loba cicing di sadawarna jeung Baraya dorna ulina teh hiji mangsa bakal panggih jeung kitu anu ngabalukarkeun Arjuna ngamuk teu bisa kabendung kitu oge Bima mang meunangkeun Gatot Kaca Arjuna mang meunangkeun pergiwa anu temana dina duluran bakal jadi pegat papaseaan dulur jeung Baraya bakal jadi dua kubu ngabuahkeun papaseaan nepi ka salah sahiji pati tah eta mang teh teu mikeun lamun teh anu jadi anak paragat kalayan pasehat jeung nu jadi lanceuk aja kajeun kene mang anu paecu kajeun kene mang nu perlayan nandangan lara tunggara aja mang teh diantep teh beuki dieu beuki ngajong jurigan teu cumarita sina saminggu lilana mang tinggal di panon nepi ka beureum kunaon cing kirang kulap lain hiki hatu cunguk tapi sare oke bener kurang sapoe 2 jam sapoe 3 jam kulantaran naon ingat wae kana kecap gaib aduh taku kituna mangga weduk aja racun gagah aya di menak kedah kumaha pipetaeunana kedah kumaha pikeun nyikepanana mangga salira anu langkung paos salira anu langkung uninga mangga ukur kendalisan eta ti gaib mangga nyangakeun bobot pangayon timbang taraju abut enteng adi salira panjenengan jeung angin kumaha jaro lamun nya eta bakal ngabukti tada teuing kaula asa piraku kedah pasean jeung jadi lanceuk jeung hate mah muarek mikeun kitu cacak idep geus teu mikeun komo mang guru ongkoh ka salira teh jeung ka Bima matak datang ka dieu dina kongkolak panon teu weleh salira kabayang dina kongkolak panon paseana jeung Bima ngabalukarkeun rahayat korban nagara hancur salira oge kon kitu teh kedah kumaha kaula nun kaula pikeun nyikepan kana ieu pasoalan bobot pangayon timbang taraju abot enteng ade sapanjenengan ngan pangrasa mang timbalan
leuwih hade sedia payung sebelum hujan, leuwih hade pencegahan tibatan pengobatan cu. Maksudna ai cek mang mah, tapi cek mang ieu mah urusan diuguh teu nama kumaha salira bae, mending mangsa ayeuna mending batalkeun cu. Mikahna Gatot Kaca kapergiwa mengpengcan kejadian cu timbalan tadi mang nyarita mimiti ngomongkeun ngeunaan Astina Suyudana timbalan ayeuna ngomongkeun Gatot Kaca teh saha indungna teh saha turunan teh saha turunan naon da lain manusia ada buta pancek agama oge ai nikahkeun teu kudu tingali bibit bebet bobot bebeut sedengkeun indungna buta hampura ai getih mah moal bisa dikumah buta teh poe alah leres pisan rama gulutogan nih kumaha tuh lamun kitu carana kaulah bakal ngajieun pembatalan Gatot Kaca keur pepergiwa bakal disanggakeun nyatana ka Dewi Arimi Acek Arimi Ratu Pringgendani eta cocok ngan poma nitip corak nitip carita timbalan iya pembatalan teh ulah cek mang da mau macam gaib timbalan meta supaya ulah aya nu apal tepikeun we ngan ulah cek mang sadaya-daya ludah adenge pisan ku aing Gusti Gatot Kaca bedokeun kawina nya tah si ajo teh dipake kitu-kitu teh si goblok boro aing has ngemsi jeung jalung anas aing meuli kumis keur lengser makanya geus COD aing teh kumaha mayar ya aing ieu makanya DPC katarima sadaya-daya kaula bakal ngadamel surat manawi antos sok nyanggakeun kaula nuhun cika kahatur Ratu Ning Pringgandani Arimi kelayan hormat Assalamualaikum Sampurasun bener materaina 10.000 kita tangan Arjuna itu timbalan ini jika ceker hayam bener kumaya nya kaula bade miwarang mitra pikeun jajab ieu surat nyata ka nagara Pringgandani saya Sumitra kan kaupor aya pikir naon Gusti Dipati wayana gerak tepikeun ieu surat layang surat naon teu kudu apal eusina naon tepikeun ka Acek Arimi maneh ulah loba ditu geus nepikeun ieu surat buru-buru balik di ka dieu surat naon omat ieu tong make jeung hayang nyaho sia ieu tepikeun surat ka Ratu Arimi ulah wani-wani muka ulah nepi ka leungit lamun leungit ieu surat gantina nyawa anjeun aduh sadaya-daya pangarsa wayana gugu timbalan kau buru-buru bawa ke Putra Gatot Kaca tersangka nasib diri anjeun kasep kuatkan dipegatkeun ka cinta salira ku tuang mertua Gusti
reg-reg kieu mah leungit gaib anu bakal datang. Nuhun pisan Rama Guru lamun daya salira meureun kaula teh. Tenang, nyaah mah oge. Tah, ieu nger dipatikanna. Naon datang ka dieu? Numawi, syah balaka. Naon dia? Rayi. Yayi Arjuna tepino kakang karna aya pikir saeunaon kieu ieu yayi. Sakawit akang datang ka dieu ngupingkeun rupaha carita salira yen bade perhajatan tuang putri pergiwa ka Gatot Kaca. Akang teh sejak wangsul we. Nanging leresan dieu asa aya tanjakan ke akang sorangan. Wireh akang teh diutus ku Ratu Astina Kakasih Prabu Syudana tuang Raka wireh hingkawan putra kakasina teh Mandrakumara. Maksud anu tantu bade ngadamel mimitran sareng salira jalaran Mandrakumara teh katarik kataji kapati-pati kepentang asmaragama ku tuang putri Kakasih Dewi Pergiwa. Tah akang nyangakeun sabda panglamar ditampi sareng teuna ieu nyangakeun. Tak gening tah iya teh panglamar ya panglamar paman aduh kasep jaro pucuk dicinta ulam tiba cu gening ya aduh baingan eta gaib make jeung nitaka mang kitu poe ayeuna kudu ini da gening jalana ya gitu cek mau ke mangga cek gaib jadi iya panglamar nepi ka lempeng pisan jalan abong kena menak nepi ka mulus pisan rezekina teh abong kena teureum menak eta budak nu ngalamar oge anak raja waduh mending ieu kasih naon sababna puguh bibit bebet bobotna kadue si Pergiwa teh dikawin teh jujuk neangan usaha dagang gas moal Pergiwa teh ulah penting nyinen moal ai geus dikawin ku anak raja mah token disik oge moal disada aduh tada teuing kaulah karek ngabatalkeun piraku meureun Pergiwa kena dijodohkeun aing nganamian percintaan panginten pernikahan mah moal disyaratkeun kana ridona kolot jeung baraya kena cinta antawis jenis-jenisna ai anak mah kumaha kolot cu da kolot mah leuwih nyaho kana rupaha kadean keur anak dia yakin goib oge bakal setuju ya dia asa ku goib goibna bakal nu asih goib gemor goib kosar aduh janten sok asese nya ayu pamisaena saur salira kada asese mamangga kaula bade nampi ieu panglamar taganing ker sadaya-daya ditarima panglamar teh dupi kaula kedah iraha kadede pikeun nangtoskeun tanggal pertikanana kasep timbalan kieu we atuh ame kaituna terjadi wiwirang salira kulantaran pada segujud yakin kaping 15 dinten sasi payun teh timbalan tah kumaha lamun engke mah tos kaping nama kaping sakitu ngan urang gentos we pangantena ame caina herang laukna beunang pada suka pak sewang-sewang Allah nyanya kalau rasan we undangan ge can disebar tah gitu ganti we Mandrakumara teh esen esikom da tamat kuliahna udah tamat henteu esikom nya omah teh pangajeng-ajeng mah sadaya-daya tah dina mangsa kaping 15 sasi payun meureun mang oge bakal jajak sareng angin dipatikarna miwas sadayana para Kurawa siapkeun itu ieuna sadaya-daya mangga kahiji kitu kadua omat tong dibejakeun mang datang ka dieu ieu mah cek gaib we
da jelema teh loba nu geuleuh ka mang teh padahal mang teh jujur ngomongkeun ilmu loba bajarna mang teh sadaya-daya kaula nu nampi rebunuhun laksa ketika bingahan nanging teh kumaha we kaula nying hareupan bebenduna Kakang Bima Aceuk Arimi nu penting teh jadi pasea setiap hiji masalah asti aya bong-bolongna tenang saritaeun we timbalan kaula nu mangga sok sakitu ti mang nger bade wangsul mang hidup bade jadi ieu bade ngiring wangsul wae kaula badai nyaurkeun rupa kejadian di pertempatan saya atuh permi kitu buru-buru sia jak naon ka dieu kunaon sia tak kawas jubras-jubris ka kaula ih teu agak buru itu tong ngabantingkeun cawa tuh mah jadi hajat naon moal ongko dibandingkeun ongko disakuan udah lapar tuh ini Semah kulana diterima. Nah saya pakai jembaut, geuleuh aing mah. Yang tong kitu sia. Dunungan ieu teh. Sarua we sia teh motokeun ti koro aing lamun sia ngabadan dudungan mah. Uli teuing aing. Diomongkeun rusia dunungan ku aing ngalikeun. Sama pangabaktos kelan diterima dawala naon kelan biuk maneh sae asa cara rangkeul ya wangkana gog ya mineng teuing silah kitu lah Kakang Semar kulan kan tadi apa datang ke desa maksudna Rama Residorna oge adipati karena sumping kaya petempatan wireh kaula teh ngabatalkeun nikah Dewi Pergiwa sareng Gatot Kaca ulu batal nu yang geuning batal tong sok api-api da gadenge trige tujang si teh payar-payar we cu no payar-payar pan bahasa Inggris teh payar teh api jang keur kieu masih kena sempat keur bapak aing gituan wayana lamun Kakang Bima datang ka dieu heug teh nanyakeun bisi aya datang ka dieu jelema tong dibejakeun Residorna jeung Karna omat kaula karanjeun kabeh nitip kamarane kabeh nitip basa nitip bibir saya agak jakeun ku aing ngalikeun gulajang enggak teungeuna aing sudi teuing aing geus aya proyek ngemsi jeung nyalung dibedokeun ku si Ajo si goblok geuna wayahna pot lan wayahna nitip caritaan kaula tong dibejakeun ka Kakang Bima siap lan ongko tadi dibejakeun aing kumaha mah siap tinggalikeun bejakeun ku aing sarua kuring oge lah nya beuki dieu beuki caket Raden Bima sampun tumiba Kakang Bima aja kaget calon besan aing bakiakeun ieu aing Kakang Bima mangga rawu agan aya gosip coba jang nitip sungut cu dah mau benang disogok abi mah sami juga abdi